Salisa Asalisatu anu katilu eta fisobri dina nalikana sabar. Eta fisobri dina sabar hingga tolabil ilmi dina nalikana milari ilmu. Lanjut kasabaran ulama milari ilmu. Jalasa calik saha Ibnu Hajar Ibnu Hajar khamsa sanawatin dina 5 pirang-pirang tahun. Wa huwa halna ari Ibnu Hajar eta mulazimun netepan ajeg atau tetep lil masyayikhi ka pirang-pirang guru. Lam yata'alam karena henteu belajar saha Ibnu Hajar harfan kana huruf wahidan wajaa jeung datang saha Ibnu Hajar ila syai'ihi ka guruna Ibnu Hajar. Ya itu datang atau soan silaturahim yauman dina hiji poe. Faqala mangka ngucap saha Syekh lahu ka Ibnu Hajar atadri naha terang anjeun atadri naha terang atau ngartos anjeun qala ngadawu saha Ibnu Hajar. Naam sumuhun terang qala ngadawu saha Syekh hada ari ieu perkara eta hablun tali wahadi jeung ari ieu perkara eta ason tongkat. Eta ason tongkat. Idhab kudu indit anjeun. Wahtatib jeung kudu neangan suluh, neangan kayu bakar. Wahtatib jeung kudu neangan suluh anjeun. Awirha atawa angon anjeun laka pikeun anjeun gonaman kana kambing be wedus. Amal ilmu anapun ari ilmu eta falaisa mangka henteu aya naon ilmu eta laka pikeun anjeun. Terus masanten di dinya mah angon we yang suruh leutik ngaji. Anta ari anjeun via dikuli via dikuli eta tatlubu milari anjeun al ilma kana ilmu munggu khamsi sanawatin ikawit 5 pirang-pirang tahun. Wa ma ta'allamta jeung teu belajar anjeun syai'an kana hiji perkara
pada habatu indit saha Ibnu Hajar walamma maro dina samangsana lewat saha Ibnu Hajar dina samangsana lewat saha Ibnu Hajar fi thoriqihi di jalana Ibnu Hajar fi thoriqihi di jalana Ibnu Hajar ala bi'rin luhureun sumur ala bi'rin luhureun sumur wan nasu halna ari manusia etayat aguna susah atau hese yat aguna susah sahanas fi ikhrajil ma'i dina ngaluarkeun cai lah hago mangkani ngali saha Ibnu Hajar anal hibala kana sanyana pirang-pirang tali eta kodo kotoat bener-bener melah atau motong naon hibal naon seret eta kodo-kodoat bener-bener motong naon hibal atau seret al hajaru kana batu al hajaru kana batu fata'ajaba maka heran saha Ibnu Hajar fata'ajaba maka heran saha Ibnu Hajar wa qala jeung ngadawuh saha Ibnu Hajar al habalu ari tali eta yaqtu bisa motong naon al habalu al hajar kana batu al habalu ari tali al habalu ari tali alladzi rupana habal seret alladzi rupana habal minal kutni anu tetep tina kapuk eta yang tau bisa motong naon al habalu eta yang tau bisa motong naon al habalu al hajaro kana batu asulba anu teuas faqalu mangka ngucap saha nas alat dawami luhureun langgeng yaktohu bisa motong melah atau motong naon al habalu tali al hajaro kana batu qala ngadawuh saha Ibnu Hajar walan dawami jeung luhureun langgeng yaktohu bisa motong atau melah al ilma kana ilmu saha Ibnu Hajarin Ibnu Hajar wa qata'ahu jeung menempuh pendidikan nempuh saha Ibnu Hajar kana ilmu radiya ridho saha Allahu Gusti Allah anhu ti Ibnu Hajar wa ardahu jeung ngaridokeun saha Ibnu Hajar ka Allah jeung ngaridokeun saha Ibnu Hajar ka Allah wa asbaha jeung jadi saha al imamu imam al hafidu anu hafal eta sohiba Fathil Bari
jalmi anu ngagaduhan kitab Fathul Bari. Ngagaduhan kitab Fathul Bari. Alladzi rupana kitab, alladzi rupana kitab qala anu ngucap fihi dina alladzi saha al-ulama la hijrota henteu aya jenisna hijrah neangan ilmu eta maujud. La hijrota henteu aya jenisna hijrah neangan ilmu eta maujud ba'dal fathi dina sabadana aya kitab Fathul Bari. Dina sabadana aya kitab Fathul Bari. Yakni ngeresakeun saha qail, yakni ngeresakeun saha qail fi thalabil ilmi dina hijrah milari ilmu. Man ari saha jalmi eta indahu eta tetep disandingeun man. Jadi eta aya dua khona aya dua. Eta indahu eta tetep disandingeun man Fathul Bari ari kitab Fathul Bari ka'anna fi baitihi kaya eta tetep di bumina man. Ka'anna fi baitihi kaya eta tetep di bumina man. Naon nabiyan nabi, naon nabiyan nabi, saha nabiyan nabi. Fal ilmu mangka ari ilmu kulluhu tegesna sakabehna ilmu eta majmu'un dikumpulkeun fi Fathil Bari dina kitab Fathul Bari. Li'annahu karena sa'nyana itu Fathul Bari sret. Li'annahu karena sa'nyana Fathul Bari eta syarhu Shahihil Bukhari, penjelasana kitab Sahih Bukhari. Wa utiya jeung didatangkeun naon bil ilmi ilmu kullihi tegesna sakabehna ilmu min awalihi tina kawitana ilmu ila akhirihi nepi ka akhirna ilmu. Min aina ata di mana-mana tempat datang, di mana-mana tempat datang saha Ibnu Hajar, di mana-mana tempatna datang saha Ibnu Hajar bihada kalawan ieu ilmu. Bil mudawati bil mudawamati kalawan ngalanggengkeun wal murabaqati jeung nyambungkeun ka guru robitoh wal murabaqati jeung nyambungkeun ka guru. Fala budda mangka wajib minas sabri tina sabar ingda tolabil ilmi dina milari ilmu. Durusun di Syekh Sa'id bin Masbar, kitab durus di Syekh Sa'id bin Masbar juz 5 halaman ke-20. Ibnu itu anak, Hajar teh batu, anak batu lain malih undang. Carita nu katilu nerangkeun tentang kesabaran seseorang dengan mencari ilmu. Ibnu Hajar Al-Asqalani
Upami Ibnu Hajar al Asqalani ahli hadis, upami Ibnu Hajar al Haytami itu ahli fikih, beda. Ibnu Hajar kayak di karena anjeunna ulama hebat. Masantrena 5 tahun. Wa huwa mulazimun lil masyayikh. 5 tahun lam yata'alam harfan wahidan. Teu belajar sahur oge. A sudah a baba henteu. Wajah ila syai'i yauman faqala lahu atadri. Kemudian anjeunna sowan ka guruna. Cek guruna teh Ibnu Hajar terang teu ieu naon. Muhun terang Pak Kiai ieu teh tali, ieu tongkat. Jangan sampai kali itu malah solo. Ieu tongkat jangan sampai kali itu. Makanya cerita zaman Burina Syekh Una Khalil Mangka Madura aya mama si wedus. Wong terang di daerah Karawang sebenarnya. Beliau bageura amana domba. Bahasa Jawana domba wedus. Nah, suruh anu domba itu naon sih ya? Tapi ketika balik beliau bisa mengatakan berbagai hikam berupa melahirkan para ulama-ulama besar, di antara ulama-ulama Cianjur. 5 tahun terjadi. Akhirnya wajahnya geus cenah sok tak ieu tali. Jangan ngalah suruh. Ieu tongkat jangan makan itu aman. 5 tahun suruhnya suruh tinggal nurut we. Takdimna ka guru. Akhirnya ketika di perjalanan anjeunna teh ningali aya jalma nu keur meulah batu nyieun sumur. Tali yang terbuat dari kapuk. Mun ayeuna mah tali nu dilanten. Apa dilanten? Ditambah tina serabut kelapa. Meulah batu jangan sumur nate maka eta. Belah si batu teh. Ibnu Hajar teh ningali. Beuleuh cenah. Eta tali anu dijieuna tina kapuk, tina kapal bisa meulah batu. Cek si mang nu keur sumur teh jang atuh. Batu tuluy-tuluy di belangan, di gebugan make tali, kulantaran kepilamis terus belah. Seperti air anu ngecelakan karena batu celak, bolong tah si batu. Ngan ieu ceritana lain, cairnya. Hanya kan ceritana cair make tali. Akhirnya Ibnu Hajar teh oh nya urang teu guru. Tapi ulami-lami lamun urang bener-bener diajar takdim ka guru bener-bener naos insyaallah bisa. Timulai eta lah anjeunna semangat diajar takdim ka guru sehingga beliau bisa mengarang kitab anu namina kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu 11 juz 14. Fathul Bari itu sarana tina kita Bukhari. Bukhari itu kitab Sahih Bukhari, hadis sahih bukhul. Jadi yang ngabahasakeun santosna Al-Qur'an teh kitab Sahih Bukhari. Ribuan hadis sahih sadaya. 4 jilid. Di sarana ku kitab Fathul Bari 14 jilid. Nu ngaranna saha Ibnu Hajar Al Asqalani nu masantri 5 tahun pagaweana kalah suruh jeung angon. Bahkan aya nu ngabangsakeun kieu para ulama teh la hijrata ba'dal fathi. Ieu teh hadisna Kanjeng Nabi ketika beliau hijrah Fathul Makkah sampai hijrah ka Madinah ka Makkah deui. Cek Kanjeng Nabi teh la hijrata ba'dal fathi saantosna hijrah kuring di Madinah ka Makkah teh hijrah deui. Nu aya ge hijrah tina kagorengan ka lusa. Kulantaran para ulama-ulama zaman kapungkur itu kagum dengan
kehebatan Ibnu Hajar jadi ngabahasakeuna teu aya hijrah neangan ilmu sabadana neangan ilmuna Ibnu Hajar al Asqalani. Saking hebatna, saking gigihna. Itu maksudnya. Makana jalma anu ngagaduhan kitab Fathul Bari seolah-olah di bumi eta teh aya Kanjeng Nabi kulantaran kitab Shahihul Bukhari eta hadis sahih sadaya daremuan kitu ngabahasakeun. Jadi lamun ngagaduhan kitab Fathul Bari seolah-olah di bumi teh aya Kanjeng Nabi. Fal ilmu kulluhu majmu'un fi Fathul Bari. Ilmu sadayana dikumpulkeun dina kitab Fathul Bari. Li'anna musyarh Shahihul Bukhari karena kitab Fathul Bari itu sahih sarana kitab Shahihul Bukhari. Wa utiya bil ilmi kullihi min awali ilahi. Ibnu Hajar al-Asqalani ti awal dugi ka akhir dibere ilmuna Shahihul Bukhari. Dibere ilmuna kanya. Min aina ti mana eta ilmu bisa dibere ilmu ribuan hadis ti awal dugi ka akhir eueuh nu kalewat. Di mana cik rahasia Ibnu Hajar al-Asqalani gitu. Bil mudawamah langgeng isi koma dulu sengaja bisa ngapal itu. Wal murabatoti jeung bersambung jeung guru. Robito ari guru mah pek sing loba ngan lamun kakait robito teh kakait mun ngai teh kudu sabaraha ari ngai kudu sabaraha ngai kudu loba hiji gerbong kereta api antara gerbong awal jeung gerbong akhir jeung awalna kakaitna sabaraha eta hiji lamun gerbongna kakaitna jeung kereta itu kumaha bola tuh gubis atuh naon gubis celakaan naon urang teh robitona hiji guru di mana nya apa atuh di mana deui geus robitona hiji nyambungkeun hiji ayeuna kereta itu punya masinis punya supir dia teh ari nu dipengker hayang ngiringan naik we karena gerbong teh aya kakaitan ka mana nyangkang gerbong nu awal pasaha di muasis naik deui di Mamada Mangguri naik deui ka mana ka aya bandar di aya bandar naik deui ka Syekh Munawwar nget dugi ka Kanjeng Nabi robito itu harus satu dapat sami dia mun sami tapi ini robito fala budda minas sabri inda talabil ilmi guru sahabat yang ilmu mah butuh proses teu instan itu eta caritana Ibnu Hajar al-Asqalani makana diterangna Ibnu Hajar karena kabuka ilmuna ketika ningali batur keur ngalahan batu makana ulah heran ulama zaman kapungkur suruh angon jadi ajengan aing nuturkeun pelatih ulama zaman baheula mah kitu oge karena bersih bari diajar husnudona urang mah sanajan amun tapi tetep ngaji sanajan teu bisa kitu we husnudona. Ulang bahasa aja urang mah gawe we. Ngan gawe urang mah kadang-kadang teh ku males ngaji eta nu salah. Ku males ngaji ku udah ngaji. Ulama aja mah teu emang aya ngaji kan itu gawe. Lanjut, ayeuna bagian kebersihan WC. Ulama kebersihan WC. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya, kebersihan WC ini dia. Al-hikayatu ari carita. Ar-rabi'atu anu kaopat. Eta fitarkil hayai dina ninggalkeun kaerah. Ila tolabil ilmi kana milari ilmu. Qala ngadawu saha Ibnul Akhtari Ibnul Akhtari
Qala ada usaha Syekh An-Nawawi, sanes An-Nawawi Al-Bantani, sanes An-Nawawi. Falamma kana mangka dina samangsana aya naon umur kuring eta tis'ata asyrota umur 18. Eta tis'ata asyrota umur 18 naona sanatan tahunan. Umur 18 tahun. Qadima mangka datang bi kalawan kuring sahawalidi orang tua kuring. Sahawalidi orang tua kuring. Ila Dimashko ka negara dan Dimashko Damaskus Syria. Dimashko ka negara Dimashko Damaskus. Sanata tis'in dina tahun 8 wa arba'ina jeung 40 salapan. 1444 1400 tahun. Nah, pasakan tu maka manggon atau cicing. Mangka cicing kuring al madrasah di madrasah ar-rawahiyata anu bangsa rawahiyah. Wabapai tujeng tetap kuring sintaini dina 2 tahun. Lam ago hana henteu nyimpen kuring jambi kana lambung kuring ilal ardi kana bumi. Tara sare maksudna tara nyimpen lambung kana bumi 2 tahun. Wa kana jeung aya naon putih dahareun pikuatan kuring. Naon putih dahareun pikuatan kuring fiha di madrasah eta jiroyatal madrasati roti kasarna madrasah. Namang roti kasar la ghairu teliana jiroya. La ghairu teliana jiroyatal madrasah. Qala ngada usaha Syekh wa baqaitu jeung tetep kuring aksara alna leuwih loba min syahroini tina 2 bulan au aqalla tawa leuwih sakedik lama koroktu dina samangsana maca kuring fitambihi dina kitab tambih. Kitab tambih itu karangan Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ali As-Sayrozi Asy-Syafi'i hadapna yajibu wajib naon al-ghuslu mandi adus min ilajil hasyafati tina ngasupkeun hasafah fil farji dina farji. Aktakidu nekadikeun kuring anna hada kana sanyana ilafal ilajil hasyafah kana sanyana ilafal ilajil hasyafah eta kor-kor tuli jawbi suarana lambut kruyuk. Fakum tu mangka aya kuring eta astahimu ngocorkeun kuring lainnya eta astahimu mandi kuring mandi
lain maksudkeun bil ma'i kalawan cai al baridi anu tiis kulama korkoro dina kapan-kapan kukuruyukan kekerebekan naon batni lambut kuring kala ngada usaha syekh wajal tu jeung tumandang kuring tumandang itu berencana eta usyarrihu ngajelaskeun kuring wa usahihu jeung nyohekeun kuring ala syaihina luhureun guru kuring rupana al-kamali ishaqil maghrobi syekh al-kamali ishaqi al-maghrobi wala zamtuhu jeung netepan kuring ka itu kamali ishaqil maghrobi kasret wala zamtuhu jeung netepan kuring ka kamali ishaq al-maghrobi fa jaba mangka heran sahat al-kamal bi kalawan kuring lama roha dina samangsana ningali saha al-kamal min mulazamati tina netepana kuring lil istigholi kana sibuk wa adami ikhtilati jeung teu ayana campurna kuring bin nasi kalawan manusia wa ahabbani jeung resep saha al-kamal ka kuring dan kuruju al-kamal mahabbatan kalawan resep syadidatan anu kandida wa ja'alani jeung ngajadikeun saha al-kamal ka kuring muida darsi kana jalmi anu ngulangi ngaderes bihalakotihi kalawan perkumpulanna itu al-kamal li aksaril jamaati karana lobana jamaah intaha rapi kampung naon kalam Dzahbi kalamna Imam Dzahbi wa dhahiru ari jelasna eta anal haya asanyana kaera eta yang nahu nyegah ka itu Nawawi eta yang nahu nyegah ka itu An-Nawawi diluhur tadi handap penjudul naon as-su'alu naroskeun naon as-su'alu naroskeun andalika tina itu ilajil hasyafah tun dina kurung luhur kurung baris katilu di luhur intara rapi naon kaulna Nawawi keterangan dina kitab Al-Munhilul Adli Ar-Rawi fi Tarjamati Qutbil Auliya An-Nawawi juz 1 halaman 3 wa kada fil Minhajis Sawi dina kitab Al-Minhajis Sawi halaman 30 carita muka opat lamun urang keur diajar keur masakeun ulah eraan ulah era pamit teteran taros di dia Ibnu Athor bercerita Syekh Nawawi pada umur 19 tahun beliau belajar di Damaskus didinya 2 tahun can pernah sare lam atau jambi fil arti can pernah sare can ngagoleh kita selama 2 tahun. Oh, berarti tirakatna tara sare.
Musa lagi beristilah tuh seribu kan ayam mulia mah kudu sampai wakana putih fiha jiroyatul madrasah mama ge saya aya di pesantren aya nu geus bangmasakeun nikmat aya nu ya kudu bersyukur di anjeunna belajar kitab didinya kurang lebih 2 bulan. Kitabna kita tanbih. Dina kitab tanbih diterangkeun yajibu al-ghuslu min iladil hasyafati fil farji. Wajib adus upami aya jalma ngasupkeun hasafana kana farji. Jalmi suami istri berhubungan maka wajib adus. Pahamnya orang lain sampai itu. Syekh Nawawi mah pahamna lain gitu. Di zaman baheula tahun sabaraha 400 tahun. Dina tahun sabaraha hijriyana ge? Tis'in wa arba'ina 48. Ayeuna 1444 berarti 1400 tahun baheula belakang 1000 tahun. Wajar dipahami. Jadi lamun aya jalma ngasupkeun hasapa kana farji wajib mandi. Atat itu anna hada koro-koro tu jaufi. Anu kaharti dina sanawa kieu lamun lambut kurang kekerebekan maka wajib mandi. Ayeuna sanawa lamun kakuruyukan mandi ku cai hafalan eta padahal lain eta. Akhirna anjeunna belajar deui ka guruna deui terus diulangi pelajaran eta teh kitab tanbih teh. Dugi ka kumaha? Dugi ka si guruna teh resep. Akhirna si guruna teh lamun ketika aya kasibukan ngapadalkeun ka Syekh sok diajarkeun margi jamaahna seueur. Itu. Muhidat dari si jadi terus diulang-ulang teu era. Diulang-ulang terus gitu. Dugi ka paham. Kulantaran anjeunna teu naroskeun era teu paham nya jadi gitu. Wadhahiru anal haya yamna'u su'alu an dzalika. Kulantaran era ek naroskeun tentang ilajul hasyafa eta teh era apalna teh lamun kukuruyukan lamun teh wajib mandi padahal lain eta. Kulantaran era naroskeun jadi pemahamanna berbeda. Makana ulah era hartos cerita ieu. Hartos maksudnya nya itu itu wa iya anal Imam Al-Ghazali wa Allahu a'lam bishawab.